si jalan di rumah. Mereka mana? Mereka jakulin kayak mana si Ijau. Mereka di mana? Sepedaan, udah mah diinyam lah sepeda nage, diinyam ku saha, diinyam ku pancik odang. Atuh bae urang beli we. Atuh hayu. Bro. Ayo. Ya, imannya aya keneh teu ilmu anu ti aki sembung teh. Alhamdulillah ya keneh da orang masuk salat wae. Ya keneh wah. Alhamdulillah orang kaya keneh. Alhamdulillah atunya geus keluarkeun jurusna. Hei gue atuh manehna. Bismillahirrahmanirrahim. Nani? Omae wa mou shindeiru. Ina mane mak ribo. Ege aki sembung nege nu kieu. Ting ka orang penting jadi naon bisa. Nani? Omae wa mou shindeiru. Kamari mama ya. Mana? Lihat kayak patut. Kenapa nih? Nani? Omae wa mou shindeiru. Makan korak euy. Orang daerah ya keneh. Bismillahirrahmanirrahim. Sok manehna tuh nu ngalengit. Bener ya Allah. Baratur kamarananya ngaliatnya cara buja-beja. Aduh. Aya sepeda. Ieu mah milik urang meureun. Tapi serius mana guru kurang orang-orang jurus. Nani? Omae wa mou shindeiru. Anjir jagoan jagoy. Geus kurang we. Sampah sih kurang. Oke nyampurkeun urang. Itu mana? Naon maneh masih kena wani ka urang? Umpur. Sadi maneh nu arek? anjir kebuannya. Tinggal ya bos itu aneh deh. Mana golo pakai topeng? Udah. Ini nyebutan udang nih. Terus mana radio ke BH? Anjir langsung jauh. Belajar dah mana nyebutan udang. Ayo buru jeung urang. Buru atuh nih mah jeung urang. Ayo kudu. Mana ya naon? Dan ku barudak disengserikeun. Anjir Bejaan si Agung atuh. Oke, orang telepon. Sekarang kita bertempur.
ada musuh cepatan. Mana yang datang? Sedikit manelin. Oh, udah jadi sedikit kalau kurang geus di layanan. Buru urang anguskeun. Ayo. Ini satu kemana lah? Hek. Mana warna merah? Jurus mana? Putrut dulu teh. Urang we berubah menjadi monster. Anjir, mana oi? Sama tuh nih pada gue. Oh.